apa Tuhan Masya Allah, Ruhai. ya Banu Hadiya biji mangsa ayah anu datang ka imah kula ka tamu semah saha eta tetamu teh nanya ka Tuan Satur Kodi ya anu nyatakan ki Abdul Rojak ya anu Rojak teh putra ki Abdul Kodi eta tamu nanya bari lemah lembut Tuan Satur Kodi nanyakeun anak anu tanyakeun nya eta nanyakeun bahwa Abdul Qadir nyahona jadi wali cak saha Abdul Qadir hebat yang jadi wali nyahona jadi wali cak saha itu tah kamu teh coba nur dijawab Tuan Satur Qadir Tuan Satur Qadir nyahona jadi wali kula malaikat sorangan nyahona jadi wali teh hiji bangsa kurang terlebih umur 10 tahun urip jeung babaturan ka pangajian itu benar we ka pangajian mending kan jeung babaturan lain sorangan bae di pengajian barang geus kitu datang malaikat datang eta budak bari ngomong barudak ieu tempat anu bagus sebab ieu najan pancen budak leutik ieu teh waliullah aku muga-muga berkehebatan tadi ya eta malaikat kaget Abdul Qadir rumasa itu ada yang wali hanya oleh wali teh cak malaikat teh belum memang itu lagi tanya ku tamu eta tamu nanya ke Tuan Satur Qadir nyahona jadi wali cak malaikat ulama geus ulah sok ngapoko aing wali cak pribadi ulah insyaallah moga-moga berkah selamat baik ketimbang tulang hasil maksud apa nur. Kalau berkah
Sage bocah-bocah wayang panggonan linggih dan batik warwani rasa miki walullah kang rawuh iku sabab manira rumah saya dari wali saking wusli malaikat mau ikat nah ulama nyauna dari malaikat jadi nyauna dari wali cek malaikat kan waktu itu malaikat harus pakai namanya amur cahaya itu warna buah lah oh ya malaikat itu bangsa nur bangsa cahaya lawang balik anandi kasapun qadir jalan lan mati sawiji mangsa dong esun aning jalan lamana irsun lagi amangan iranu satalang apa maka irsun lagi ana suara ni malaikat ngandikan gitu kan Masya Allah. iya mayati ya mayati moga-moga diberi berkah selamat ke Allah sarangane nyarita tuan se Abdul Qadir Jailan ini waktu kula di desa Jailan berkulin-kulinan yang baru dapat keramaian tak kula ngaringi suara malaikat anu nyarita ieu nyarita mayati Muhyiddin ingkang berkah makanya ingsun lagi lewat kumakan ingala tina ingsun liamuli iwes parati asare tuh ingsun lanjuk-juk maring ibu manira ing panggonan kuning saking ajri manira mian sasawara itu pemain kita yang turun mobil aja mau berkah juga berkeberkahan mayat itu barang adiknya total satu mobil dia langsung geder hatena terus balik Abdul Qadir dia tidak tepat uli kemana Kak Ima dan kebarat tidak pula datang nih ngajul ke ibu pula ngobrol aja ibu pula mereka ngagini lah tema yang tadi omongan ke malaikat cek malaikat aja babi Abdul Qadir ke separokan dunia itu mayati saking ajri manira mihar tasawara makana sawur semana dewasa Allah kunada wakhalwa ingwes maparambi sonanya awiji isun nang ngantuk sadar mewalwat sana isun mirami ada suara ucap mari mamira ucap mari mamira ucap mari mamira itu apa yang kita gos rada gede gulanya tempat sepi tempat yang kamar lah sekurang tema
Ikan riado, ikan dikir sorangan be. Barang pula ke riado be, eta langsung ngantuk satu di tempat. Tundutan, ya kalau manusia bayarnya. Barang tundutan eta maayat itu ya langsung datang ribae, mana anu gawe ngomong. Anu ngabeja ayat sawara dia ayat sawara dia maka ucari sawara ya Abdul Qadir Jailani insun daman dengan sirah karena sirah itu insun dari kakak sang Adam mengkodak iya pasirah angin ramah pansirah langsung garbi sun turupai anai wes manira itu bayat kerurutan agak datang baik cak sawarahe Abdul Qadir Jailani kulang resep bogoh ka anjeun ya bogoh ka anjeun kunaon anjeun nurutan anjeun mah dijadikeun ku Allah teh lain tukang nurutan anjeun mah wali Allah gua hebat wali Allah sebab ieu sebab kula licin ge Allah Subhanahu wa taala sebab nyeun anjeun Pak sedangkan ulah sipating bangsa kula Allah bagi resepeun ka anjeun Abdul Qadir ya Abdul Qadir walaupun ngomongkeun resep darinya kabeh anu sareng kuping langit sareng darat lemah pan kabeh buatan Allah deh dari mana Allah tapi Allah ini kalau darah sempurna anu boleh mah tersebut sarua terus karena kebuatan Allah ya tapi Allah kan anu boleh ulah pun tersebut pas urang teh urang yang cayur anjeun naon bae lah eta yang cayur air goreng mah goreng tersebut kan terus walau tapi orang mah terus gitu. Tapi insya Allah banyak sih. Dan siratan sa'anin rapwal siralali marikan amur baik jagat pemasir ajalali mari nyawang masuk cikang dan kenal turu agarene dia ingkang kabiarsa dari iason gitu pada sifat sebab anjing tente menang citra lamun citra mani muara anjing mopoh kenana kagusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab Allah ta'ala bahasa kabeh alam apa singkat ulah itu anjeun para kongkong raban anu para kakenaan ku poho jeung para kakenaan ku sare eta teh kitu cariosan sifat eta sawa anu kadenge ku kaula berbuat ketik mereka berbeja
saya semuanya yang terkotir jalani. Baca dulu. Mik bah. Maaf. Ngajak sawidi musoni ingkang mustampurwa anak barat tawang sasasi Tarik. bagini syandun semuhirin punapa karnanipun Masya Allah. Tuhan dadi aulia agung nulisin sesama Tuhan wartakana sadaya Hikayakan kabel tiga ngucap kabidi musonib ingkang kasih Abdullah anak atau ngasasi kiata kene semuhidin punapa karena nepun Tuhan dari aulia agung lewi singa sesama Tuhan warta kena warta kena sadaya hamba muka-muka barokah bekang eta barokah muka terjana ieu pan ngomongna ieu hikayat anu katilu nyarita hiji musomit atuh bicara kiai eta kiai nu ngaranna Ki Abdullah ieu nyaritana aya nu datang hiji jalma nya ka Tuhan Abdul Qadir naon margina Tuhan jadi aurel hembabna leuwih ti batur itu teh ana naon sababna aja dari batu daripada sejen coba ceritakeun kula sabab nu sababna eta kabeh bere caritakeun ka kula cak tua cak tamu teh dijawaban ku teh ana dijawaban ku Abdul Qadir Abdul Qadir wajana angalika karena sakit sawiji maneratan erok karya linyok satu urip bener kangasun lakoni kanya tehitun idangu tukisun anak biasa jailan lagi sun masih alit ing bangasani binawon kuasa arpa itu tenata jawab Tuhan Abdul Qadir dia ngajawaban nanya tadi ieu pokna nu mata kula cek Tuhan Abdul Qadir jadi aulia anu agung leuwih ti batur kena tina hiji kalakuan kula mah cek Abdul Qadir teh hiji lamun ngomong tilokna bohong saumur hirup lamun kula malaku lapas sesuai jeung anu ditunjukna bae
Kilok lenyok jok napohong Jakuan Abdul Qadir tak naik derajat insyaallah. Itu tiananya. Moga-moga berkah di hari akhir penanda. Ini angsal damel mulus berkah. Kayak ngasih dijabah Allah. Itu terus baca tuh. Sunga amang-amangan angin tanisun paripati serta kalawan wong katomang kana isun anu syapi barantining amalukur sampuni mangkana saksana koronoli manira tertago itu Rizki ini yang bersama tabarukan. Abdul Qadir ngapa sirakinaria iwiti surga agung amang-amangan orang cina kinardi ing denengnya wangasuk majati ina mengangan turu nyata ilsun kaliwati ajri miharsa suara liasapi tigra ilsun mantuk iwis gitu Muhammad Rizki Tuhan Abdul Qadir kunaon anjeun gawe lengah kaguti rumah suci sok ngagedekeun kana ulin ulah ulin batu mariki naon tak anjeun diparentah bakti pan anjeun makubul ti Allah diparentah ibadah dari titah ulin wungkul dari titah hes doang eta kula kaliwat sieun barang adege kitu aya kana suara maka kula buru-buru bae balik ka iman ya Abdul Qadir bagi kita Sabrab tani sun ingat magana isun tumuli mulai papayon umat Nur yaisun aling-aling maring wong ake sami atta taik lorong arpa awas nani arka wong kang arsa mungaji waktu mingkumpul ala ikut apa hebat itu jago banget moga-moga be akurnya ajan cita-cita tinggi gede dalam lu kadek patut terbaik moga-moga be sadatangna kula ka imaca Tuhan Abdul Qadir maka kula tuluy naik kana ruhul motre terus kula ningali kana jaman rame labayang pakampat di luhur ngarpa eta kabeh jalma kuala laksanakeun hukum di gunung arpa kadeuleuh jasa eces jentreng emang boleh iya kutuan Abdul Qadir kadeuleuh jasa ieu anu aya di gunung arpa pas waktu harita keur musim haji pas tanggal 9 lamun cek urang teh keur ngalakukeun di gunung arpa
mah rukun rukun haji anu wajib arfahnya adalah kebutuhan sambil kopi cerdas mama geriki calakan di mana-mana ajan barijang loba ulin insyaallah berkah ka dituna suga Allah ngijabah kana tujuan amin ya Allah ya rabbal alamin risampun niramangkana semuhitin amin iraina kasake sadateng negara Baghdadi maka umatur hari semuhitin ingkang ibu hamba nadasa mongko Tuhan izini karena Allah Ta'ala suka andika emharlan moga-moga pengen tabarukan ketuan santul kotir kia komori helan halan saparan tos lagi tu maka tuan santul kotir jalan di pamitan ka ibuna maksudna bade angkat gara-gara Baghdad maka waweja eta tuan santul kotir ka ibuna ya ibu abdi nyuhunkan izin bade angkat kana gara Baghdad moga ibu izinan karena Allah serta ikaridho kitu ehlan lamun sambareng barang angkat mah kudu bebe jahala ulah sok main selonong boe bae komo bari jeung datang teterong tetembong tarang rek mungkur tegar lepunduk eta los bae temenan sabodo amat ulah minta izin ka indung minta izin ka kolot supaya kolot ridho lamun ridho kolot kepan ridho indung bapak ridho pangeran lamun reka mana lah izinnya masyaallah moga-moga we tabarukan Kaulah pamit kesan datang negara Baghdadi Kang Ibu alis wajana sehari nanggul Kang Siwi paning sabdaris sirana rangen terani sunu buat manira barang karya nari Gusti ami wa maring para jabat kaulah pamit kesadateng negara Baghdadi Kang Ibu alis wajana sari nangkul Kang Siwi bimbani sabda sono kuahe kuat manira palang karya nira Gusti amit nios mari beraja Baghdad yang ini tabarukan si hawa napisah ya jatuh orang pada teh hiji mangsa parang ngasitu taba itu tuh bebeja ke indungna ibu kula pamitan bae rek berangkat ke negara Baghdad barang ada kira ita indungna hawa napisah kaget indung dia
Tuhan Syekh Abdul Qadir leutik umur 10 tahun rek barangkat ka Bagdad teh ibu ngajerit maratan langit motiak maratan jagat bari ngarangkul ka anakna ngedalkeun ceritaan ngaririt supaya ulah jadi dek naon jingceng kudu ka kota sagala kitu tahu bisa ulah ka kota leutik kene rek naon atuh kitu kudu ka Bagdad sagala di Bagdad rek nyar duit kitu pan kota Bagdad ieu wartosna kasep putra ibu anjeun teh ditinggalian panon jadi buah hate ibu naon margina anjeun bade mios sagala ka Bagdad rek naon sagala ka kota nah ka kota napisah Abdul Qadir wacana umat turbatun kabibi kaulah ibu akar sasenau angulari ilmu niawang sejati tahan malih kaulah ibu arsa angunjunganna datang alim taris aris tanya kang ibu maring kang putra gitu penawaran wisata dan Abdul Qadir nyari tanah aturan ka ibu naki ibu kuna rek berangkat ka kota lain rek nyarian duit tapi lain rek anjang lain ulama rek gurunya ilmu Allah naon sebabna ulah mah sakit tadi teh kajadianana jang deui ka ulama rek datangan jelema anu palalinter ayeuna ibu nanya deui ka anakna tegasna boga tuan Syekh Abdul Qadir Jailan nanya naon deui awisa naon kisah coba teruskeun nanya naon deui teh ibu teh Abdul Qadir apata kenanira azatilar nagari amatur kang putra atutur polahe kuni duka panggih lan sapi miwalaki lintang kapeco datang mana kaulah kieu maian ngomongna irian tabarukan di maian dina langat ieu katuan Syekh Abdul Qadir kieu maian ngomongna yang kudu teh naon sababna anjeun rek ninggalkeun sawah anakna kieu nyata nyarita tinggal lakuna tadi waktu pamanggih teh eta mau ngobrol jeung sapi sagala eta tuan satul deui Jailan laharana deui keur waktu ningali jalma seueur aya di Gunung Arfah anu
Pika binta ibu dateng kana hati abdi air mayan kitu tanya Abdul Qadir mantak hayang ka kota teh lantaran le jelema rame di Gunung Arafah jeung ulama lain tenang nyaho di nyaho sapi teh ngomong ka kula cak sapi anjeun mah lain jelema leutik jelema samanya anjeun bere pantrak pan anjeun wali Allah anjeun mah lain tukang urip tapi kah kula teh lamun nyaho jadi wali kos kieu berarti kula teh kudu aya ilmuwan cak Abdul Qadir kitu rakyat ilmu doang maya ke Baghdad mangas gitu ya Abdul Qadir teh ngomong deui bae lantaran kitu pas kula balik ka imah barang datang ka imah langsung hanjat ka loteng di lotengnya rena ningali jalma rame ngabayak wak di Gunung Arafah di orang eta jalma keur munggah haji lintang ka pencut datang mana kaula cita-cita tinggi kene moga-moga bae hasilkan masuk bisa muga haji maya mangka kang ibu karunya sasabat teh amalawati serta alat idina minangka sagone sewi gongin dinas kawiris katohipun kolong dasakan Ibu Nira Dharma Ripan kewala gitu pangmayan maka teh ibu cerik ngarihit ke anak bacek sedih lah lalu jerok teh sesambakna melas melis labari itu nyokot duit lalu kolotnya kajenting kolot mah aku tunggu teh buka bae duit nyokot dinar pikeun bakal anakna ieu teh gak boga kurangan eta duit dinar karena 80 eta oge tirkah ti bapana baheula Tuhan yang Abdul Qadir hari ibu nama pangnyimpenkeun doang baheula meureun bapana boga duit 80 dinar eta duit 80 dinar teh disimpan ku indungna tirka ti bapana sabeme bapana maot cerita ieu jeung anak urang tuang Abdul Qadir kitu kan teh kurinyuh bahan teh nya henteu lah logam soalna itu mah ya kertas moga-moga we maya hirup berkah hasil maksud sehat banyak terus baca mangka dinar 80 dasa kasrah se Abdul Qadir dan ingkang ibu sadaya mangka se Abdul Qadir ingkang dinar minali dasa ingkang sinungaken ing ngarsa manira seabdullah kakasih catur dasa kang bade minang kakesa ieu Kang Nur Haji Suwani ini yang ditabarukan sahurna bejakeun bah bejakeun maka dinar walana sakata ise Muhyiddin Abdul Qadir Jailani dening kang ibu sedaya mangka nasi Abdul Qadir ingkang dinar pilih catur dasa ingkang sinungaken ing ngarsa manira Abdullah kang kakasih catur dasa kang bade
tak kesah itu majid wangi maka eta duit anu 80 dinar dipasrahkan ku ibuna ka Tuan Syarul Qadir maka Tuan Syarul Qadir menyokotkan tadi 80 ngan Abdul Qadir man tersalaka diduakan tadi teh maka berkah majid suaminya ulah salaka yang mana ulah kalau jadi berkah selamat panahirna anu 40 dipasihkan kadulurna nyata kuang Ki Abdullah anu 40 deui dibawa ku Tuan Syarul Qadir ditenden dina cangklek anu bade angkat ka kota rek masantren ka kota ge masuhan hajinya rek ka kota ge rek masantren berkah selamat akhir nama bawa duit loba 40 dinar kabeh 80 dinar 40 dinar bikin kadulurna geus teu celaka alhamdulillah tuh kotir lamun urang bawa bae apa men bawa bae koe ini nu anak lekna nekin nek masantren geus lah berangkat langsung Masya Allah foto melapani wal arif ramadhani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani saksang laris kang ibu angalak dinarto muli kunaon Mbah dinekan sajroning kundang sarta silungan paranti dinekan ing cacangklekan nirakan putra ariri kieu ieu mah sedih terutama Am Siti sedih kunaon ya Ari Mas sedih indung Tuan Syarul Qadir teh lantaran ditinggalkan ku anakna umur 10 tahun berangkat ke kota Rimba Am Siti sedih kunaon ji Masya Allah ruhai duit ruhai gas kitu lalaunan ibu nyandak duit dinar tuluy dilebatkeun kana kampek yang malih serta dipasikeun ka Syarul Qadir eta kampek paran dicangklek ku Syarul Qadir luar biasa ingkang ibu arep amur arum datang ingkang siwi aduh anak ingsun atma jiwa mung siraku diterangane trane siang dade gaganti laning ati kitu masina Am Siti ibu lalaunan Mam Siti yang mati nyarita ka anak tegasna ka Tuan Syarul Qadir atuh kasep anak ibu monggo anjeun bager pangabungah mana ibu jadi buah hati ibu kasep naon Masya Allah temu urang teh Gusti ing wekat pamasira aja lali den bisa maui salira aja ngaguakeun diri lan pacuan linyok ciranga kasengiting cuk majati kitu Pak Mam Sitinya Gusti kasep kana amanat ibu pacuan anjeun ulah mopohokeun ulah citra kudu bisa mawas diri ulah sok adikungna
Alang ulah sok hebatkeun habatkeun abak tanpa amal sok nepuk dada aing gagah teu deungeun ulah tingnya jeung lamun ngomong ulah sok ngabohong anjeun matak pipi ka panduh Gusti Allah nu Maha Suci. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir amatur hari saryanung kami ngaras padaning rena ibu kaula pamit kang ibu ngaras pasuryan sasamut tangis Rizka Hafidah ngiringan tabarukan katuan Abdul Qadir tahun sing muga moyang sal berkat selamat maksil maksud amin. Abdul Qadir amatur ari saryanung kami angangrat padaning rena ibu kaula pamit ka ibu angangrat samosa samut tangis itu Rizka Hafidah Syekh Abdul Qadir nyarita sabari darda ngangres dina hatena ieu pokna ibu kaula bade pamit nyuhunkeun doana doakeun atuh minta doa Hafidah ibu rasa sedih nyaritana bari ceurik lamun kakolot teh ulah sok bari mamarahan balina kitabna Quran lagi wala taqul lahum itu Pak wala tarahuma wala tarahuma kan kitu ulah sok ngomong kakolot teh ngelehkeun jeung ulah sok nyentak kakolot mah bahkan orang teh kudu mareda daerah kolot kieu ibu kaula pade pamit nyuhunkeun doa ibuna ngarasa sedih nyarita sabari ceurik Kumaha nyarita nawa ya Gusti anak ieu son titik akan iwidi. Masya Allah. Amin. Syekh Abdul Qadir Ramadar sila lampai aris angangge kawaca tambal susahi nalapiningi kituna Rizka Hafidah cak Sunda lote makia sumohon kasre bener iku anak ibu kasre manggarek angkat maku ibu dititipkan ka Gusti nu Maha Suci ka Allah Subhanahu wa taala barang geus kitu Abdul Qadir teh ngawitan mimitian barangkat sabari make baju tatamalan tina banget susah turnalang nasangat itu panis Hafidah kutub Rabbani wal arifin Ramadhani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ingkang ibu anur pungkur angan terjawining kori laris lampai kang putra kang ibu anur ting liring pan pegat tinuking tinggal angang ratnalane kabibi itu Padris Hafidah lamun cere kurang tema dia surupanana ieu ari ieu mah laguna kinanti
marga lilis pragayanting kasemaran bineka tunggal lumosor Gusti. Eta ipuna nutur ganti puri ngajajakeun kaluareun. Masya Allah. Bakarangan terus beki lila beki jauh lampahan. Ipuna nuturkeun ku paningan eureun sedih hatena. Itu nya. Seabdul Qadir pan sampun asu lampahe nomoli. Kapanggih lawan kopi lapunika kang tinuturi arsa ing praja Baghdad kopi la kang tinuturi gitu kan barang geus kitu tuan Syamsul Qadir teh datang geus jauh lah ti imah nama. Mencari orang yang melempang dituturkan ku indungna datang ke hareup terus dititepun ku paninggalna sama sikeun can ngelepok mah dilekeun bae nepikeun jauh ta Abdul Qadir teh kapanggih jeung rombongan Kopila rombongan sebutna padagang rombongan Kopila dagang. Moga-moga we yang rombongan normal haragus baiknya. Saya Abdul Qadir geus kitu jauh lalampanana tuluy ka pagi jeung rombongan padagang. Ari padagang mah dituturkeun reka Baghdad sarua teh kota deui di kampung. Urusan mereka putra kang ibu kalintang dening prikali sapatilar ingkang putra anu masa lengkap di saksana salingkang warna pucat tilas sing awingit kagegeringanan ibuna kagegeringanan kacaritakeun dini ibuna anu geus ditinggalkeun ku anakna teh mani para mani poho harak sediheunaana teh mimiti ditinggalkeun ku anakna sok ngalamun berang peuting berang terek dahar peuting terek es kagegeringanan teh indungna teh itunya gitu rizka hapidah karena kekolot orang ngulamun sama orang yang sedihnya senang nian terus anu sajroning kalbu datang kudaning lati ing panyanani sun ningali maring rusaking wadani sun tekang dina kang akhir sejarani kalapu datang kawadaling lati ing panyanani sun ora ningali maring rusaking wadani sun tekang dina akhir tos kitu teh ibuna teh nyarita di jero hatena tapi henteu dikedalkeun kulisanna ari caritana kieu teh dina persangkan ka ulama moal tiasa deui moal bisa dineuleuh ka anak kula asana dina batur kieu parantos ruksak awak kula cak Abdul Qadir cak ibuna teh ulama buah-buah moal
moal ka pendak deui nepikeun ka datang ka ajal cenah asna kula saking ku gering ngaman syariatna urang maot teh meuh tina gering heulang lamun tos gering awak teh leuleus lamun geus leuleus sulap dahar lamun sulap dahar eta leuleus teh nafsu ge eueuh air mah pae bepanya asalna ka ajal cenah ieu gering Pak nangana malika ibu karintang dewosa te Abdul Qadir was parata ing desa Hamdan gandikan Abdul Qadir mangkana ingsun tumingal ing arah sawiji Muhammad Suryanto ngiringan tabarukan ketuan Abdul Qadir moga-moga kala diijabah ka yang moga dipentan diberkakeun di pananangeunna tah ayeuna kamjar urang teh masih antok ieu tah ayeuna tuang tunda heula caritaan ibuna tuan Abdul Qadir kacaritakeun tuan Abdul Qadir geus datang ka desa Hamdan lamun carek dalang tema tenden dian neupikeun sampeun catunda dian juang siang gentos binur siting carita kuari nyaritakeun Abdul Qadir ayeuna geus datang ka desa Hamdan. Desa Hamdan teh hiji kaper hiji perkampungan loba lapanganana eta lapangan teh tempat perkumpulan jelema-jelema anu garaga anu gawena bungkul ngagarong aya ya mangkana ingsun tetamu lawan mongka tingali pada ambegal kopila uni ingkang sontoturi itu maksudnya maka kula kapanggih rombongan jalma-jalma terumpak kuda eta jalma kabeh 60 dihitung ku kula jeung Abdul Qadir lalaki kabeh eta kaden ku kula pada ngapegal padagang anu ku kula dituturkeun sianto ya hati-hati ya sake kapela sampun hartane sadayaan ting wadagang pisan sakabeh jarahi dening begal kang sawina kang sami nunggang turangi kang sami nunggang turangi kang sami nunggang turangi itu Bapak Suryanto eta kabeh harta padagangan geus katut barang dagangan anak kabeh dirampas ku begal eta begal 60 urang pada tarumpak kuda pada tarumpak kuda eta padagang cara ricing bae unuanin kabeh lantaran ari begal mah sengaja ditulis niat tiap-tiap ke bawah senjata segala ari padagang mah pilangkatan mawa barang-barang ngumpul najan ngalawan ge pati ajur kaminggas eta duit anu barah atas apa dipikeun bae kabeh ditanyakeun dibikeun termasuk padagang rampas pada aku begal dipikeun kabeh barang dihitung kutuan Abdul Qadir eta begal teh 60 jalma 60
garagah kabeh simbar dada bewas cemros jawab cangkung gede lamun ngomong sentak telur lamun udah dada gede lah dia bang barongan gitu. Moga-moga bae sedantonya dijauhkan tina panca bahaya. Ya moga-moga dideketkeun teh diberkahkeun kehidupan selamatkeun. Amin. Ya Rabbani warid besamadani Sayyid Semoyedin Se'abdul Qadir Jailani. Sampunipun kapila binegalan Angkana